Hek, ku kami rek dibere. Ngan sameme hayaya. Wayahna cokot dompet di tempat yang korah disolokan. Bari kudu lempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wilujeng tepang baraya Kang Has di mana wae ayana. Insyaallah dina ieu waktos Kang Has saja ngadugikeun hiji carios pondok basa Sunda yasana Kang Haji Mahmud Asari kalayan judul Ya yang akan kesepuhan. Poe Minggu wah nganter pamajikanana ka pasar Cisompet. Maksudna balanja sabarung geus kerompong. Cara ka pasar aya kana malas kilona nanjak jeung mudun bari tarahal. Jalana karek dibalas ku batu. Saleuheung teu leueur teuing. Padahal tadi subuh hujan ngepris nu meujeuhna pikeun ngaliciran jalan lapis taneuh beureum. Mak, tong segala dibeli atuh. Sabab bakal ridu di jalana. Leueur bari nanjak jeung mudun. Ceuk wa nyaram pamajikanana. Wayahna panjualeun bari urang butuh. Ulah kena ku babasan di pasar Cigalebe ari di imah jiga embe. Jawabna ketus. Nya, mun aya nanaon di jalan ulah nyalahkeun. Motor pinuh ku balanjaan bari ngabonceng. Teu beudeuk salian bakal berat ridu oge cangkeul. Dius motor ninggalkeun pasar lancar nepi ka peuntaseun Sasak Cisanggiri. Mengkol ngenca ka jalan nu deui pelur kenca katuhu wungkul. Nanjak dina tanjakan haur koneng. Motor mimiti ngadat jigana teu tarima ku beratna. Reg eureun mesin panas. Wayah nama lempang pirage 50 meter. Ceuk wa. Pamajikanana teu ngajawab. Terus lempang nanjak. Napi kanu datar celak deui kana motor lancar. Lewat Singatuwuh nyorang tanjakan Cikulah. Motor majan deui. Pamajikan wa geus pasti kudu lempang deui we. Teu burung napi ka punclut genteng. Lewat kampung Bunisari geus mimiti nanjak. Pamajikanana embungeun turun. Ngajalankeun motor semu nafsu, motor digas, dipaksakeun nanjak. Mesin paeh nyorolok mundur. Akhirna prus kana solokan. Wah, nindihan pamajikanana ditambah ditindihan motor jeung balanjaan. Wah hudang tuluy ngajungjungkeun motor. Pamajikanana ge hudang sorangan. Bibirna kurawed mencetan suku urut katindih. Hayu naik. Majikan wa teu ngajawab. Hayu naik. 5 kilo deui ka lembur teh. Ceuk wa bari ngagaur-gaur motor. Masih keneh teu ngajawab. Cung manehna nangtung
laju lempang bari ingkud-ingkudan. Wah bingung, pamajikanana pundung embung naik. Hayu Neng Gelis naik. Ti ditu nama ngarayu. Pamajikanana kekeh lempang teu nolih kanu ngajak. Nya ari kitu-kitu teuing mah mawa keheul. Dius we ninggalkeun pamajikanana nu ngeureuyeuh lempang. Pada isya nu lempang karek nepi. Teu imut teu nyiduh keheul medenghal ka salakina. Keun siah kege bakal aya perluna dibales siah. Kitu garentesna. Dua poe karek patanya akur deui dina kitu nama pasea tara lila. Ya ceuk wa nurutan dina iklan TV mere kode. Pamajikan wa pura-pura teu ngarti kana maksud salaki. Wa balikan deui ngomong jiga tadi angger teu diwaro. Akhirna heuk ku kami rek dibere ngan sameme hayaya wayahna cokot dompet di tempat yang korah disolokan bari kudu lempang ceuk pamajikanana. Kitu syarat nu kudu dilakukeun. Wah nepak tara. Jag barayang sakitu anu kapihatur carios pondok yayang yasana Kang Haji Mahmud Asari. Hawatos ting si Uwa, aduh geuning kitunya lalampahan ari di lembur anu tebih ka pasar bari jalana nanjak mudun sakomo awon deui jalana teh. Balanya kangge kaperyagian warung sakedik pamang seueur abot. Antukna nya aya kajantenan anu matak ngabarubahkeun kana kaayaan. Anu hawatos mah eta si Uwa nalika hoyong ya. Geuning dompet bojona murag waktos ngajurah roh ditanjangkan mukaning tebih. Bojona kersa diajak ya namun si Uwa kadah nyandak dompet bari mapah. Aduh hatur nuhun Kang Haji kana kapercantenana ka pribados mugia katampi kalayan kabingahan. Dipungkas wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.